Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalayan asma'na Allah anu maha murah tur anu maha asih lahir batin, asih asuh asa. Robi jidni ilma. Nu kalima dina perkawis tauhid asma nyata makom tawakal. Makom yakin anu kalima anu kedah ditaekan unsur nyata tawakal. Ari tarifat tawakal nyata asyikatu bima indallahi wal yasu ama fi aidinas. Anu hartosna tumanda kanu aya di Allah sareng putus kanu aya di leungeun-leungeunna manusia. Sumrah karena pangaturan Gusti Allah, tumanda karena pangancakna kula canggeum bagja awal. Tara narokeun nasib ka makhluk, sabab makhluk mah henteu ngabogaan manfaat sareng madarat serta boga angkeuhan kana usaha sareng kasar. Angkeuhan teh wungkul ka zat anu maha kawasa nyata nu nimbulkeun sareng sabab sareng kajadian. Bari kituna teh tarawesok tina ngajalankeun tahayu nyata cawis-cawis sadia karena datangnya rezeki lahir, rezeki batin, kayak ini usaha sareng usoli sejalan antara lahir sareng batin, syariat sareng hakikat. Bebeukir mangkana dipisah-pisah antara tawakal sareng ikhtiar. Tetap tawakal ieu teh kudu bareng baik. Lawan tawakal menjadi paling pina. Pepeling praktekna ngamalkeun tawakal ieu teh nyata tetep diusahakeun hate urang ieu dina sagala urusan teh mencong hungkul ka Allah anu muhitun ngaliputan ka diri urang atawa Allah anu ngaliputan ka batur. Lain tawakal ka si A na atawa ka si B na, tapi tawakal ka Allah na. Lain pasrah ka jalma na, tapi pasrah ka Allah na. Nu ngaliputan eta jalma. Lain tetegenan kana sabab, tapi tetegenan ka Allah na anu nimbulkeun eta sabab al-musabib. Sabab makhluk ieu teh sami sareng makhluk liana. Ari makhluk eta sadayana oge kaliputan ku Allah taala, ku zatna sareng ku sifat-sifatna. Margi makhluk teh af'alna Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha dawuhan Gusti Allah dina surat Al-Imran ayat 122. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hartosna jeung ka Allah wungkul prak geula tawakal sakabeh mukmin. Dupi carana jalankeun ku anjeun ieu makom tawakal teh dina sagala urusan.
dina cicing tawakal, dina usaha tawakal, keur nyorangan tawakal, keur bergaul tawakal, keur salat tawakal, keur wiridan tawakal, keur nulis tawakal, keur ngaladangan tawakal, keur naon bae. Dawuhan Gusti Allah dina surat Ibrahim ayat 12. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hartosna jeung ka Allah wungkul kudu tawakal sakabeh anu tawakal. Jadi tawakal teh tetegenan kudu ka Gusti Allah wungkul. Omat anjeun tetegenan kasalian ti Allah. Kayaning tetegenan tawakal kana ibadah salat, wiridan kana doa, kana jampe ulah bebeujeuh ulah tetegenan kadinya. Ya kitu deui ulah tetegenan kana zikir sokomo, lamun tetegenan kana jimat, kana isim, kana keris, kana batu ali jeung kanu liana anu matak ngaganggu kana keimanan sareng anu matak mencong kasalian ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cindakna nama ulah tetegenan kana sabab, ima sabab dohir, ima sabab batin, tapi kudu ka al-musabibna anu nimbulkeun eta sabab-sabab nyata zat Allah Ta'ala. Dina pembukaan kitab Hikam Ibnu Athaillah radhiyallahu an kieu unggalna min alamatil itimadi alal amali nuqtanu wajai inda wujudil jalali. Di antara ciri-ciri tetegenan kalamal sok kulang harpan dina aya nanti paleset iman ngaleset urusan lahir atau urusan batin. Tah ieu teh tanda kana encan sampurna imanna sareng ciri poek hatena. Tapi kahade salah hati, sareng salah ngahatikeunana. Makna tawakal ieu teh seperti kieu pokokna anu awam. Montong tawakal bae atuh. Heug ka ditu geus usaha siga batur. Tah, model ucapan ieu teh henteu ngarti kana makna tawakal. Jadi dipisah-pisah antara usaha sareng tawakal. Padahal tawakal teh dina segala urusan. Nabi tawakal mah urusan hati. Ari usaha mah bagian badan. Alhasil jalankeun bareng duanana ngacumpon lahir batin. Teteling ari jalma mumin dina ngalaksanakeun tawakal ieu teh memang oge aya dua bagian. Kahiji aya anu ngajalankeun sabab, kadua aya oge anu pajarun teu ngajalankeun sabab. Ieu mah biasana pikeun jalma anu tos kalem teuleum dina lautan pana, anu tos teu ngateret kasalian ti Allah Ta'ala, tur tos istiqomah dina maksudna. Anu aya teh ngalukur tahayu cawis-cawis sadia kana sumpingna rezeki dohir atanapi rezeki batin. Sapertos dina hadis sahih riwayat Bukhari Muslim anu nerangkeun kana sifat-sifat muqarrabin anu 70.000 anu lebet ka surga teh henteu dihisab heula. Nyata sifat-sifat nate tarak dudukun angin tawakal bae ka Allah Pangeran anu ngatur sagalana. Jadi dina ngajarankeun kahirupan teh
henteu aya atuda jeung kumaha, kenapa dan bagaimana. Istri pasrah sumerah karena kodok sareng kodar mantana. Bari telesot tina usaha sareng usawi. Sareng dina hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Lamun sanyana rajin tawakal ka Allahna, sabenerna pasti Allah ngajieun ka rajin. Saperti ngajieun manuk isuk-isuk kentel dina waktu miangna. Sore nyendol dina waktu ngampihna. Dawuhan Gusti Allah dina surat At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Hartosna jeung saha-saha anu tawakal ka Allah, mangka Allah nyukupanana sanyana Allah ngadatangkeun urusanana. Nyata ngajadikeun Allah kana tiap perkara kana papastena. Dina hadis riwayat Imam Bukhari akhir cariosan Nabi Ibrahim alaihissalam dina waktu dialungkeun kana seuneu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Salajengna marifat dina tawakal. Dawuhan Gusti Allah dina surat Al-Baqarah ayat 130. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Hartosna jeung teu aya nu ngagab atanapi ngewa kana agama Nabi Ibrahim angin jalma anu bodoh kana dirina. Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dina waktos dialungkeun kana seuneu ku parentahan Raja Namrud. Rame-rame para malaikat usul ka Gusti Allah. Lajeng Gusti Allah ngutus malaikat Jibril sangkan ngadatangan ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam anu tos aya dina ayunan bandring anu bade dialungkeun kana durukan seuneu. Barang malaikat Jibril tepang sareng Nabi Ibrahim lajeng naros. Nah salira aya pangabutuh walau Kangjeng Nabi Ibrahim lamun ka anjeun henteu, lamun ka Allah mah butuh. Sang malaikat Jibril sok atuh nyuhunkeun. Jawab Kangjeng Nabi Ibrahim, cukup uningangan Allah karena kaayaan kaula. Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam henteu menta tulung kasalian ti Allah, saya henteu aya angkeuhan kasalian ti Allah, malah tawakal pasrah karena hukum Allah, malah cukup karena pengaturan tadbir Allah sareng kana pangraksana. Tah ieu teh gaya lintang iwati pina bersih manahna sareng sirna, sehingga henteu aya nu katinggali angin ti Allah nyalira anu leuwih deukeut manang salirana. Anu antupna dipiwarang nyuhunkeun ku malaikat Jibril oge Kangjeng Nabi Ibrahim teh henteu karasaeun karena nyuhunkeun ieu teh kalabat perantara, sedangkeun anjeunna sareng Allahna teu aya perantarana. Tah ieu teh hakikat makna hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dan hartosna cukup kaula Allah sareng anjeunna pangsayana anu wakil anu dipasrahan. Kumaha balukan masalah Gusti Allah. Qul ya la yanalu kun barda wassalaman ala Ibrahim. Cek kami
hesena jadi anjeun tiis sang salamet ka Ibrahim. Maka kontan barang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam digebruskeun kana eta seuneu teh tos tiis sarta anjeunna salamet teu cacea teu boncel teu kirang salios-lios. Lenyapkeun urang sadaya saur Imam Ibnu Athaillah dina kupasan ieu masalah dina kitab Tanwir Biis Qoti Tadbir kaca 28. Hartikeun ku anjeun he mukmin sanyana jalma anu pasrah ka Allah tina waktu katibanan cocoba, mangka Allah Subhanahu wa taala bakal ngabalikeun kana kanyerina eta cocoba kana senang kasieuna jadi aman. Kukituna di mana anjeun dialungkeun ku setan dina ayeuna cocoba tuluy remongan makhluk ka anjeun bari ngomong kieu nah anjeun aya pangabutuh jawab ku anjeun ka anjeun mah henteu lamun ka Allah butuh tuluy lamun ngomong kieu deui sok atuh geura menta kau jawab ka anjeun cukup Allah uningangeun kana kaayaan kuring. Maka pasti Allah ngabalikeun ka anjeun panasna seuneu dunya kahirupan dunya kana tiis sang salamet sang baris marina Allah ka anjeun kana nikmat sang kamuliaan. Jalanan Allah parantos ngabukakeun ka para nabi sang para rasul kana jalan pituluh tuluy tuturkeun satu kangeunana ku para mukmin sareng tetap jadi anutan sakabeh jalma anu marifat antos yakin kana imanna. Sakumaha dawuhan Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina surat Yusuf ayat 108. Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basyirati ana wa manit taban. Hartosna bejakeun ku anjeun ieu jalan kami ngajak ka Allah kana basirah kami jeung anu manut ka kami. Ya kitu deui dawuhan Gusti Allah dina surat Al-Anbiya ayat 88. Pastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nudzil mu'minin. Hartosna mangka nyumbadaran kami ka Yunus jeung nyalametkeun kami ka manehna tina kabingungna jeung nya kitu deui kami nyalametkeun ka sakabeh mukmin. Sareng samusapalina ahli marifat lamun jalma mukmin nambah jalan ka Allah bari dimimitian ku apik sareng juhud anu saknyana tuluy naik kana ieu makom tawakal. Kalawan tawakal anu sanyana mangka eta jalma bakal khairul adat moal ngalelep lincak cai bakal rasjeun sareng sajabina khairul adat anu bangsa lahir. Tapi anu sanyana mah lain eta khairul adat anu hakiki nyata gancang mulang ka Allah dina segala urusan lahir sang batin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lain nganu ku sakadar ucapan tapi ku keyakinan penyaksian anu sungguh-sungguh. Sakumaha dawuhan Gusti Allah dina surat At-Tolak ayat 3
wa man yatawakkalin 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Hartosna jeung saha anu tawakal ka Allah mangka Allah nyukupanana. Hartosna nyumponan kana naon kahayangna carana tekadkeun ku anjeun di mana anjeun geus tuntas dina naekan ieu makom tawakal nyata bisa na kitu teh timbul ti Allah ka Allah sababnya Allah anu gadu asma wakil sareng anjeunna anu ngrasakeunana mulidan sareng anjeunna anu masihanana mukti sareng anjeunna anu heman muhaimin sareng anjeunna anu ngaturna mudabir kugituna leungitkeun dina hati anjeun sifat tadbir nyata ngatur diri sareng sajabana pasrah bae ka anu hakna nu gaduh jenengan mudabir anu ngatur nyata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakumaha anu diterangkeun dina hikam Ibnu Athaillah ari nafsaka min tadabir salahsekeun diri anjeun tina ngatur sabab sagana oge tos aya nu ngaturna ngarah anjeun henteu capek pikir nya kitu deui di mana anjeun sekali-kali ngatur atawa anjeun diatur ku batur tekadkeun bae Allah nuju nembongkeun asma mudabir. Jadi sagalana kembali ke Allah, asal ti Allah, mulang deui ka Allah, ti Allah, ku Allah, ka Allah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabila. Rabbi jibni ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Dicekapkeun sakieu bae heula pembahasan dina perkawis tauhid asma makom tawakal. Muga aya manfaatna. Asih asuh asa satu untuk semua, semua untuk satu. One for all for one. Nyalira tapi nyaliara, nyaliara tapi nyalira. Undur mangkola wala tandur mangkola. Baligu ani walau ayah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.